kekes tulang bajing, bacikrak tulang bayawak, kuring hees, udang nyaring, kabita kunang karak. Bye. Aduh. Boga duit tarik sakieu can lisukan boga sampeureun can ondangan can harian simpen we sugan ketambahan mun si akan balik digawe. Kiraku kos batur mah gawe ka pabrik supaya boga tambahan daladang Bapak Sipian mah ukur jeung sasapoe wungkul. Mak, ari arti Sapsoden teh naon, Mak? Eta artina odol. Ari Ciptaden artinya naon? Sami eta ge odol. Ari Sapsoden naon, Mak? Artina Sarua eta ge odol pian. Pokona mah nu ngaran den berarti eta odol. Oh, berarti Mang Suden ge odol meureun, Mak. Dan kitu kata mah pian. Berpuah. Kan Kang, Henteu. Kang hayang ngopi. Ya hayang ngopi mah. Hayang dahar henteu. Pengen dong. Oh, dahar beuki, ngopi beuki, usaha sadaekna. Sabar atuh sia teh Marpuah. Sabar kumaha, dahar ngopi unggal poe, usaha teu unggal poe. Lobana ngahuleung we di imah ngome HP. Kalau beberewekan cenah lain nyiapkeun mah sangu. Aing lapar ya. Oh, Kang hayang dahar. Nya hooh. Nambal heula ka bengkel, menang 3 liang mah. Mal bener atuh nambalna ge. Beuteung lapar mah. Sabodo pokoknya mah carana mah asal aya jeung meuli deungeun sangu. Emang maneh yang diosengkeun daun cau? Ari ka mana maneh Marpuah? Urang nek ulin heula, pokoknya mah akang balik mawa duit sakeuring meuli deungeun sangu. Wah edan. Aing beutung lapar malah rek diosengkeun daun cau. Dasar awewe geus putus nyambung katingali kieu saki gantengna. Woi! Duit. Mana we milik mah? Ajakan aing memang duit hareng siap ya. Mama can balik-balikeun wae ulin. Kenan maneh pian di dieu? Nungguan mama lapar. Gucan mama. Heueuh aing pohon can nyangu. Balik teh. Ari ulin teh mawa naon teh mak? Kuat lapar ya betul. Heueuh aing balik saatan lapar. Ya meuli nasi padang we. Kaharep man grendit. Tah. Beneran ngeunah sudana. Sipian nek makan ka mana sih di Mang Deket oge. Liatin sipian teh meuli nasi padang teh timang kaniang oge di make helm apa bobo apa motor mogok. Aing geus lapar, anas mun teu nyangu di imah. Liatin sipian nya, telepon bising motor mogok. Tanya, apa yang mau kabar ya? Halo mak, ya orang motor mogok. Pian, ari maneh lila-liatin ka mana?
Yang kita apal mak di mana mak? Lewat, nanyakan weh. Kalau pak mau numpang nanya, ini di mana pak? Di Kampung Jaringao. Kalau ke Padang masih jauh pak? Masih. Mak ngomong lagi bahasa Indonesia. Aing mah titah meuli nasi Padang. Arisya jor-jor ke Padang atuh. Itu naon Mang Jani bolak balik we. Mang Jani, yuk. Bolak balik we Mang, jangan nangan wae Mang. Ih, pugu orang keur butuh motor yan. Motor pakean apa jaker motor usaha? Jangan pakein boleh, keur usaha boleh. Tuh Mang, motor bapak orang we. Tahan banting di keramban ge atuh guling. Ih, bener ya, nek dijual mah motor bapak mana? Coba tuh tanyakeun we ka Mak. Coba geron mama cerita ka dia. Mak. Mak, Nanti pian bisa digogorokan wae. buset, tega kene oge umani kuat langsung didupak. Materi yang bener eta mah yan. Arek Mang Jani. Eta di imah kan aya motor semes bi. Dibayaran lah ku urang. Entong eta mah motor legend. Kajeun lah ku urang dibayar mahal. Moal Mang Jani motor eta mah sabaraha mau dijual. Nah, kunaon emang? Geus ditimbang ka Mang Komeng. Babal sugra mah aya kene ngomongnya ti tadi. Mak, Naon? tadi kan apin teh ngebonceng di babaturan di motorna. Pin ruas, Ruas kunaon? aya polisi, Emang ruas kunaon? ban apal, mau motorna boga SIM, jabat teu pake helm, kumatin em katilang. Terus kumaha pian? Kupian motor di Pareman, dataran pian bisa turun. Terus ditungtun nalaunan. Nah, pas ngarabatan polisina, pian dihirupan deui. Digas sakenceng-kencengna. Terus samun ditungtun mah anggar meureun pian sia ditilang keneh. Nyanta tuh mak, da polisna ge polis tidur. Ke mana maneh pian? Mereka masjid mak. Tumben biasa maneh suka ke masjid aing mah curiga. Ya heuh tuh mak. Aing mah curiga sia mah biasa ge tara ke masjid, ayeuna ke masjid. Sia mah boga kahayang meureun. Modus. Apal wae mama. Ya heuh aing mah apal. Apal wae mama. Ya heuh aing mah apal tanpa kos kieu mah bae bahan ke masjid. Ya iya. Sendal meneng geus butut kos kieu. Pan hari ka masjid mah kan halus deui.